lami-laminya. Ya. Bebentengan mangrupikeun kaulinan tradisional anu mineng dimaenkeun kangge ngisi waktu libur tanapi saukur ngalemitkeun cape di waktu sore rek teuting. Cara maenkeun bebentengan nyaeta ngadamel dua tim anu sami seueurna. Tiap tim masing-masing ngicingan benteng anu tos ditangtukeun supaya tiasa dikawitan kedah aya anu mancing musuh kaluar tina benteng. Budak anu kaluar mimiti eta anu bakal diudag. Masing-masing tim kedah ngabeunangkeun saseueurna musuh supaya tiasa nguasai bentengna. Tim anu tiasa nguasai benteng lawan jeung nyepeng markasna eta anu meunang. Upami teu aya anu tiasa nguasai benteng musuh, ditinggal tina tawanan anu seueurna eta anu meunang.